Pamirsa kaum dangu sadaya wilujeng petepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda. Carita wadul dina judul Si Koncleng bagian anu ka-20 genep. Alhamdulillah dina danget ieu parantos dugi anu ka-20 genep. Kok kituna ka pamirsa kumaha dararamang damang gitu. Syukur upami daramang mah mang eugi oge sapara kanca ayeuna aya dina sehat walafiat sareng pamudah-mudahan urang tangtosna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng pamugi urang sadayana dipaparin kalancaran dina sagala urusan. Amin ya robbal alamin. Ka pamirsa sateacana emang medar carita Sundana biasanya disuhunkeun dukunganana subscribe, like sareng komentarna gitu tah. Mohon mangga tong nyangkolong ting kana waktos carita Sunda carita wadul dina judul Si Koncleng bagian anu ka-20 genep tangtosna urang baris dimimitian tong hilap kopi nya supados urang cenghar kalersan sim kuring masih direncangan ku rencang anu satia nyaeta direncangan ku Mitra Kusuma Rekor anu satia ngarencangan mangga urang ngamimitian. Lamun dipikir-pikir mah mantak tepi hadeun dipikir dibulak-balik mah nah nya eta Mandor Nurman bet bisa kitu nyalahkeun weh ka batur tetuah teu dosa samran kalah kadi cangkalak aya kok kituna ngeun anu teu habis pikir kieu anu aya dina pikiran aing. Nah, samran cenah anu jadi pamalingan di dieu. Pantesan bae cenah cek manehna tadi. Ieu hasil enteh teu uman, ieu pamalinganna. Nah, nya kitu rarasaan mah lain kitu. Padahal eta teh kalakuan maranehna keneh. Deuh, lamun kieu mah aya istilah lempar batu sembunyi tangan ieu. Wah, bahaya ieu Mandor Nurman ieu geus marabkeun batur lajuna. Deuh kudu kumaha ieu aing geus kieu. Ieu mah teh jaba kudu ka imahna Abah sami deula bebeja kanu dulurna ka Si Koncleng nya rek anu Abah sami deula ieu. Aku aya wae ai taeun teh nya. Juragan, kiwari ieu sakitan geus beunang. Urang kudu kumaha ieu? Ulah kudu kumaha. Bawa bae ya urang seturkeun ka Tuan Sangkur. Bebeja lamun pencuri enteh yeuh karak beunang hiji gitu aya keneh gitu kitukeun bae. Aduh Juragan Mandor, iraha samran maling iraha rarasaan mah di dieu ge karak sabaraha minggu horeng bari jeung teu rumasa lamun geus kalakuan seperti itu. Naon anu disebutkeun tadi ku Juragan iraha samran maling. Ulah sok loba omong ieu mah bongan ilahi anu henteu patuh kana pelaturan di dieu geus nu mantak rasakeun akibatna. Dasar di dieu keur teu aman. Maneh rek nyen-nyen gara-gara kah rasakeun bae akibatna. Nu mantak ge Bran ari jadi jelema ulah sok gumede ai taeun teh. Ulah sok kumaha ceuk aing tah kieu ya akibatna anu teu nurut mah. Lain teu nurut ngen
tadi teh ya pancek samran ge engke heula wayahna teu bisa kitu geus terlanjur lah. Geus aya batur ulah loba omong. Ayo geus urang giringkeun dieu bawa ka Tuan Sangkur. Ayolah. Nah, ayo ah. Oh, Nay, kenapa hari ini perasaan gue tidak menentu ya? Aduh, pikiran ke anak terus. Dari hari ke hari, anak keadaan semakin memburuk, bukannya semakin membaik. Wah, para tabib, para dukun, sudah beberapa orang, tapi sudah tidak ada yang mampu mengobatinya. Bagaimana, Nince? Kenapa nasib kamu bisa begini? Nah. Itu banyak orang kesini. Ada apa ya? Oh, jangan-jangan si pencuri sudah dapat. Kayaknya iya ya. Oh. Selamat siang, Tuan. Nay, selamat siang. Ada apa ini, Nurman? Begini, Tuan, lapor bahwasanya apa yang diobrolkan kemarin si pencuri ente ini sudah kami tangkap. Oh, ini orangnya ya. Kenapa kamu berani-berani mencuri teh di sini? Oh, Tuan, saya tidak merasa mencuri, Tuan. Kalau merasa tidak mencuri, kenapa orang-orang menangkap kamu? Ya mungkin itu mah hanya alasan mereka saja, Tuan. Saya mah tidak, Tuan, tidak merasa mencuri. Wah, Tuan, jangan dipercayalah. Memang dia orangnya cukup berdalih. Ini buktinya kami menangkap. Bahkan kalau tidak tertangkap, hampir saja malam ini akan senyap tuh sekitar 3 ton. Oh, kurang ajar kamu. Ini harus diberi hukuman yang setimpal kayaknya ini. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Ya mah jangan dicicingkan, Tuan. Ya, jangan dicicingkan. Ulah diberi ampun deh, guys. Ya mah diberi hukuman me, Tuan. Tega amat. Mararaneh kauing. Rasakeun bae akibatna. Keun lah. Rek diturutkeun bae ka hayangna. Kumaha tah? Ulah sok ulang kitu maneh samran. Memang gitu ya sifatnya pemalingan mah, sok loba berdalih. Nyala. Oh, pogohlah, gas Tuan. Nah, kalau begitu ini orang bawa ke kamar tahanan. Bawa ke kamar tahanan sekarang. Baik, Tuan, laksanakan. Dulak, silakan bawa ke kamar tahanan. Oh, siap mandor, siap. Oh, Nay, terima kasih kalian sudah betul-betul melaksanakan tugas yang sangat baik sekali. Terima kasih. Iya, Tuan. Tapi kita tetap waspada, Tuan. Ini baru 1 yang tertangkap. Masih ada lagi yang saat ini lagi kami cari. Karena kalau dia sendirian tidak mungkin mencuri sebanyak itu.
Oh begitu. Ya silakan itu mah Tuan serahkan sama kalian. Yang penting di perusahaan kita aman lagi. Ya Tuan, ya baik kalau begitu. Nah ke rekan-rekan, sebagian silahkan ke kebun lagi. Yang ada di sini cukup saya sama si Dulhak. Yang lain silahkan operasi lagi ke sana ke kebun. Baik, juragan. Siap, juragan. Siap, juragan. Nah begini, sekarang pencurinya sudah tertangkap. Jadi Tuan merasa senang sekali walaupun bagaimana. Nah, di perusahaan kita sambil berjalan terus mengejar para pencuri jangan berhenti. Kemudian sayembara untuk pengobatan anak Tuan terus kita jalankan. Iya Tuan, tapi saya lihat tadi pagi sudah ada 4 dukun yang datang ke sini. Bagaimana keadaannya Tuan? Wah, keempat-empatnya nihil. Tidak ada hasilnya sama sekali. Sinince tidak ada perubahan. Bahkan mereka sudah pada pulang. Ada yang langsung jatuh sakit. Ada yang hampir-hampiran tidak tertolong lagi. Oh, berarti lain penyakit letik-letik sama Tuan. Wah. Pokoknya terus sampai kapanpun, sampai titik akhir, sampai orang yang bisa menyembuhkan anak saya. Ini jangan diberhentikan. Baik Tuan kalau begitu, baiklah. Kalau Sakod kemana itu Sakod? Kenapa tidak ikut ke sini? Tidak ikut menangkap pencuri? Wah Tuan, Sakod sebetulnya ingin ke sini, tapi ku saya dicarek. Karena di kebun tidak ada yang ngontrol. Kalau begitu mah, kalau ke sini semua mah. Oh ya bagus. Padahal malain gitu. Siga sakongkol ta si Sakod. Ngen lamun kuaing dipejakeun kitu engkena rahasia aing bakal digubongkarkeun lah ku si Sakod. Keun lah. Sementara ieu mah manehna ditutup-tutup di bek kuaing. Pura-pura ieu bae lah. Pura-pura teu nyaho bae aing mah salah urusan. Keun sabab lamun kuaing dipejakeun anu sajujurna bisa-bisa bahaya ieu. Rahasia yang dibongkarkan ke kusi Sakod keun we heulaanan lah. Kenapa kamu melamun, Nurman? Iya Tuan. Kenapa ya di tempat kita ini sekarang banyak ujian, banyak cobaan ya. Belum lagi anak Tuan yang belum selesai, belum sembuh maksudnya. Belum lagi perusahaan banyak pencuri. Iya. Tuan juga bingung sebetulnya, tapi biarlah, karena memang itu sudah terlanjur berjalan walaupun bagaimana, ya mungkin ini mah cobaan saja untuk Tuan. Dan mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Iya, yang penting kita sabar saja Tuan. Yang penting kita sabar dan berusaha. Iya Nurman, iya. Dah, naon ieu salah aing dosa aing. Aing ngalaman ieu di kurungan di kamar tahanan. Oh, Ngen ukur aing teu bisa mere. Pungutan teh
ngeun anu teu ngeunah kana hatena aing bet dituduh pamalingannya. Nah kumaha kitu aing teu ngeunah terus terang bae kudu kumaha ya aing geus kieu. Aing dituding maling teh bahkan cenah geus karugian tonan iraha jeung teu ngarasa ya aing. Duh kudu kumaha ya geus kieu. Celeng kumaha ieu akang ge celeng. Oh Tulhak, Oh siap tuan. begini. Walaupun orang itu sempat sudah kita tahan di kamar tahanan, jangan lupa ya, dikontrol-kontrol saja, walaupun bagaimana kasih saja makan. Jangan sampai mati kelaparan dia. Wah, nekna dikarunyan tuan. Aduh tukang maling memodar los tuan. Keur naon dibere dahar. Jangan begitu, jangan begitu. Kalau mati kelaparan, nanti kita tidak bisa mengorek keterangan. Siapa teman dia dan di mana saja, nanti kita tidak bisa mengorek keterangannya. Oh iya betul tuan. Iya kalau begitu. Iya. Aduh, ya guys ya. Mending abah samin mun keur aya di imah ya. Assalamualaikum. Rarehe teh asa sahanya. Nah keur ka Sarawak kitu tapi kumaha ya. Nah teh asa saha ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya sora nama. Kin antosan sakedap. Oh, mohon. Heuleuh, juragan sakon. Nah bade aya naon ieu? Ari abah ka mana? Neng Asih? Kaleresan apa nuju ka kebon sareng Kang Koncleng oge ambu. Oh gitu. Nah aya ka prioga naon kitu? Kieu ieu. Keun lah ari kitu mah ku akang rek di susul we lah ka kebon. Sabab ieu mah kalintang pentingna gitu tah. Oh mohon atuh. Oh suknya rek ka kebon heula rek nyusul abah. Mangga atuh mangga. Kebenaran keur di Karambon sigana mah. Oh gitu tuh. Nya lah. Keur ngaroret, aduh kacangna meuni bagus. Nah, kepelakana meuni ngemplok hejo ya Abah Samid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya Bapak Sakod ya. Aya urang perkebunan ka dieu ya. Tarat-tarat pisanarieun ieu teh. Sumohon Abah ya. Duh. Hampura ya, tos ngaganggu. Henteu. Celeng. Aya naon Abah? Iya ya.
aya urang perkebunan ya, tumben-tumbenan modonghol ka dieu. Aduh, bet ararisin abah mah ya. Cik, calik ya ka saung ya ka dia ya. Mohon abah. Aro koncleng, cager. Depang deui sareng pasakotnya. Mohon ya. Sanes ieu bade aya pikir saeunaanya. Nah, jadi gitu abdi ditarima di perkebunan ini digawe. Teh heula. Lain masalah eta ya mah ya. Aya anu palintang pentingna anu mendesak pisan ya teh. Nah, ari mendesak kumaha ya. Ya pasakotnya mendesak kumaha teh. Duh, cik atuh gerawak saya naon. Iya, yang koncleng abah sami dengan sate acana nyohonkeun dihapunten. Soalnya karena dari abdi mah serba salah ya. Nah, serba salah kumaha gitu ya. Serba salah kumaha ya pasakot. Iya nya. Anu ngaranna Kang Samran teh bener ieu teh lanceukna koncleng leres. Nah kumaha gitu? Ya mah ieu di sim abdi mah abdi moal lila di dieu kan ukur nyampekeun doang. Kang Samran keur aya dina bahaya. Uluh, nah bahaya kumaha ya? Bahaya kumaha maksudnya ya? Pasakot? Bahaya rehna Kang Samran dicangkalak dibawa ke kantor kaditu. Disetorkeun katuan cenah. Nah, naon salahna? Ari masalahna mah teu pira. Disuhunkeun pungutan tea teu masihan. Ngeun anu jadi kaheran teh. Nah, bet diaranan pamalingannya, dituding pamalingan enteh ye. Kang Samran eta sim abdi anu rada teu ngeunaheun teh. Duh, kacida teuing. Nah, buat bisa gitunya. Allah. Kudu kumaha geus kieu jang koncleng. Ya urang teu bisa kukumahanya. Duh, geus kieu ya. Bet aya wae taeun teh. Janten ayeuna terus dicanda ka ditu ya pasakot. Cumohon. Aduh, lamun kieu mah tuh ulah cecengeun urang abah. Leuh, Teh kudu kumaha jang? Kudu kumaha aya urang geus kieu? ieu mah kieu wae abah. Hayu abdi bade ngiring sareng pasakot. Kajeun ku kumaha ge. Oh gitu. Mun tiasa mah yang koncleng tong jeung abdi lah. Sabab hal ieu engkena bisi aya mamalah ka diri abdi. Maksudna kumaha ye? Iya. Seolah-olah abdi mah tong dicacandak baheulanan. Soalna ka dieu ge ngawartosan ku ngarasa karunya. Ku ngarasa karunya kukayaan Kang Samran antos dicangkalak. Ieu mah wayahna we. Antara koncleng sareng si Maudi mah heulanan, tong disangkut pautkeun heulanan. Anggap we lah pura-pura teu wau, pura-pura teu kenal. Kitu. Saya ari kitu mah saya. Keun lah. Ari kitu mah hatur nuhun ka pasakot ieu parantos masihan bewara ka dieu tos ngawartosan. Hatur nuhun pisan. Nah, bet aya wae nya deuh ai taeun teh. Dah, kumaha ya geus kieu jang urang? Dipetaeunana. Tenang bah. Tong
gemper tong pusing ieu mah urusan konceleng we lah keun lah nyantai sajalah keun we heulaanan ya Kang Samran jadi dituge di paraban ieu meureunnan dibere dahar dibere nginum moal pieun ari kalaparan mah Lah, ari jang konceleng sakadang lancek ditewa ku batur nah bet hare-hare bae. Ish, sanes hare-hare ngedalah di kumaha ya tos kieu kenyataanana. Keun weh laanan, kege aya pijalaneunana, kege aya carana pikeun ngaberes-bereskeun hal seperti ieu mah. Keun weh laanan, kebasa pa sosore lah. Urang ka ditu ieu mah keun weh laanan, tenang we lah. Jang konceleng Abah Samin sim abdi moal lila pada pamitan bae. Atur nuhun ka pasakotnya parantos masihan wartos ka dieu. Atur nuhun ya pasakotnya duh waya wae teh. Mohon ngeun pepeujeuh ka jang konceleng antara urang mah pura-pura teu wauh belak itunya. Siap laksanakanlah. Atur nuhun. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang konceleng. Nah, jang konceleng mambet hare-hare kitu. Siga anu teu reuas-reuas, siga anu teu kaget-kaget. Ari reuas mah reuas Abah, ari kaget mah kaget. Ngeun dalah di kumaha atuh. Ngeun kieu we Abah, keun lah urang. Sabaran we heulaanan. Konceleng ge cicing bukan berarti tidak mau berusaha. Keun. Konceleng ge keur nyiar cara ieu ge. Kumaha carana sangkan Kang Samran bebas deui kitu tah. Ngeun ceuk rarasaan konceleng mah ieu bakal aya jalan anu pimuluseun ceuk letek hate gitu. Asa ku ararane tipi manaeun sakieu keur haritna sakitu keur wuritna bet asa ku ararane. Duh kakumaha ja hate konceleng seperti itu. Asa-asa bakal mangih pijalaneun anu bahan pihadeun anu sakirana urang teu ngaluarkeun tanaga. Ceuk saha mangih beja ti mana? Ya ceuk pikiran konceleng we ieu mah. Abah, Ya moga-moga bae atuh. keun Abah. Urusan Kang Samran mah jadi ditu ge meureunnan moal dicicingkeun ieu ku batur ge moal sampai kalaparan. Ayo urang teruskeun ieu digawe. Tingali si ambu mah keur nukruk we tu ngored. Dasar ambu nama. Hiji kurang denge meureun ieu kana obrolan urang manehna mah teu ngadengeun. Nyalahkeun. Ayo urang teruskeun we digawe. Teh basa sore lah urang ka ditu. Jeung tenang we heulaanan. Doakeun we urang Kang Samran nu penting salamet rahayu. Ya ari kitu mah kumaha ceuk konceleng we lah Abah mah. Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekapeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda. Carita wadul dina judul Si Konceleng bagian anu ka-20 genap. Atur nuhun dina sagala perhatosanana nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana sakali deui Mang Egi nyuhunkeun dihapunten. Mang Egi saparkanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.